sareng dipikir deui. Dina ieu kesempatan simkuring ngaros bingah bade ngadugikeun biantara anu jejerna ngamule basa Sunda. Girang pangajen hormatin simkuring. Basa mangrupa alat komunikasi kanggo ngadugikeun ide, pamadegan, kitu deui ngobrol dina kahirupan sadigirteun. Nilingkan hal eta tangtosna bae jalmi teh gaduh peranjangan ruang sosial anu kersa kakersa kedah campur gaul sareng jalmi liana. Numutkeun simkuring basa teh dibagi jadi 3 bagian. Kahiji basa nasional nyaeta basa Indonesia. Kadua basa daerah aya basa Sunda, basa Bali, basa Jawa sareng rea-reana deui. Katilu basa deungeun aya basa Inggris, basa Jepang, basa Jerman sareng nu sanesna. Girang pangajen hormatin simkuring. Kahiji basa nasional nyaeta basa Indonesia. Urang kedah reueus kana basa Indonesia kumadingan hiji-hijina nagara anu dibangun ku sababaraha pulo anu benteng sareng adat budayana tiasa sapuh ngangge basa Indonesia bari teu aya bancang pakewuh. Salian eta basa Indonesia janten basa dinas anu kedah dianggo dina acara kagiatan sapertos upacara kanagaraan, rapat dinas, kagiatan diajar sareng nu sanesna. Cindekna urang selaku bangsa Indonesia wajib ngutamakeun basa Indonesia kumargi cinta. C-I-N-T-A. C. Ciciren bangsa. I. Ide non baik nu wajib didugikeun ku basa Indonesia. N. Nandaskeun perluna basa Indonesia janten basa persatuan NKRI. T. Tanda urang dikareus ka bangsana. A. Aturan wajib nyarios basa Indonesia di tayungan ku Undang-Undang 45. Girang pangajen hormatin simkuring. Kadua basa daerah atau basa Sunda. Sakumaha nu tos kauningan urang sadaya rai dinten teh basa Sunda teu aya kendapna kapangaruhan atawa dipangaruhan ku basa daerah saja. Kitu deui ku basa Indonesia. Salian eta sabagian masyarakat nu aya di lembur oge dikontak ngaros gengsi upami nyaros basa Sunda. Alasanna rupi-rupi sesah teh sieu pakar kena sareng sajabana. Padahal mah manehna indungna akina asli urang Sunda. Ninggal kayang kitu simkuring ngaros ketir. Kumaha saupami dina mangsa nu baris dongkap basa Sunda teh kantun dongeng naungkul. Ku jalanan eta hayu urang kawitan ku urang nu ngaros urang Sunda mah urang ngapule basa Sunda. Kumaha carana? Saran utamina urang kedah gaduh rasa kacinta sareng kareueus kana basa Sunda. Eta rasa kacinta sareng kageus teh tiasa diwandohkeun ti alit keneh. Kumargi kitu hayu urang gunakeun basa Sunda anu leres undak basana lentokna sareng rengkuhna dina unggal dunung cakup. Girang pangajen hormateun simkuring. Katilu basa deungeun. Basa deungeun utamina basa Inggris sareng Cina. Nu mangrupa basa dunia dina komunikasi antara bangsa sareng bangsa anu sejen. Upami urang ngawasa 2 basa deungeun eta moal hariwang upami bade rangkat akan api nuju aya di luar negeri. Salah sahiji cara urang ngawasa basa deungeun nyaeta leukeun diajar dugi ka pasar. Nanging ulah dugi ka kieu. Tolong ipis salapis. Cara tak mah nu biasa ngomong Inggris menitapis hanjapal Sunda teu bisa. Hadirin, anu pamungkas dipihak sadayana mugia urang sadaya biasa ngamumule basa karena Sunda. Hadirin, sakitu anu kapihatur sadayana mungkur hapunten anu kasuhun bilih aya catur anu teu kaungkur aya basa anu teu kareka bobo sapanang cara sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.